para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya hoge Mang Sastra anu mana dina dinten ieu bade neraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Sangsara Alatan Harta. Mang Jaya sareng Mang Sastra ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung saur bahe carek dina mang dongengkeun kirang juga makeun. Hapunten para mitra sadaya. Mangga. Dongeng upami teu lepat harita nugraha. Munut kanu jantan ibuna, Ibu Titin. Supados nerangkeun saha nu saleresna nu jadi bapana. Kitunya. Hal ieu teh nimulkeun kapeurih karempan pikeun Nyi Titin. Bisi dibejakeun teh nimulkeun akibat anu goreng pikeun anakna. Kahiji memang jelas tadi dia disebutkeun ku anakna yen disebatkeun cenah manehna teh lamun papanggih jeung nu jadi bapa heug teu bisa ngupamakeun jadi bapa sifatna dosa. Namun upami digamarkeun bisi malik ngewa kitu kulantaran teu nyaah ka dirina. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangu. Tadi dia disebatkeun para mitra sadaya kamari pingin disebatkeun ku Mang Jaya sanes tadi. Mung yo nuwutkeun dongeng naskah mah teh kamari teh emang dukna tadi we. Yen memang leres pipikiran Ibu Titin harita teh hayang nerangkeun kanu jadi anakna ngan sieun akhir baring supagi nimulkeun engke anakna ngewa kanu jadi bapa tungtungna manehna ngahulang kumaha carana ngagambarkeun saha sabenerna bapana. Ari teu digambarkeun memang manehna ngarasa dosa lantaran tetep anak mah hiji waktu kudu neangan nu jadi bapa. Geus pasti neangan di mana geusan yang ngancik, neangan nuturkeun saha anu ngocorkeun getih ka manehna hiji waktu mah baris diteangan. Tungtungna Nyi Titin harita berijeng Ciramai teh nyarita kanu jadi anak. Ujang kasep anak ibu. Lamun memang hidup maksa-maksa teuing mah ka ibu. Nya teu naon. Tapi lain ibu anu rek nerangkeun anak kasep. Ibu teh boga keneh indung jeung bapa. Nu sifatna ibu mah nini meureun hidup mah ka anjeunna teh sifatna teh uyut. Cik tepungan uyut hidup di ditu. Anu baris nerangkeun saha-sahana anu jadi indung jeung bapa. Indung mah geus nyaho tapi bapa hidup meureun can nyaho. Di mana ibu? Mak, uyut abdi teh. Ku abdi bade di tepangan di ditu kasep. Lamun hidup di dieu di daerah Kuningan nuju ka Bandung. Engke hidup kudu eureun di daerah Sumedang, saencana kota aya Cimalaka. Prak di dinya eureun. Di dinya hidup kudu nuju ka beulah kenca, engke ngaliwatan hiji wahangan leutik. Tah di dinya mah tuluy mapae jalan satapak pasawahan keneh teuing ayeuna mah geus robah atawa henteu. Lantaran memang emage geus lila teu ka ditu-ditu. Pek didoakeun lamun memang hidup hayang nyusud tapak nu jadi bapa mah tanyakeun ka uyut hidup di ditu. Saha uyut abdi teh mak? Uyut Suma nu katelahna. Cik kaditu teangan susuganan kapanggih engke lamun geus kapanggih geus tinangtu. Hidup bakal meunang gambaran nu pasti saha sabenerna bapa hidup. Hatur nuhun mak. Ma parantos maparin gambaran ka abdi. Jeung di memang saleresna abdi teh mah boga tujuan. Lantaran upami abdi hartina mah ngotok ngowo di dieu wae mah abdi teh moal aya kamajengan mah. Sedengkeun abdi teh budak ngora nu kudu majeng. Atuh pepeuriheun mama hirup. Cek paripaosna sahuap sakopeun. Atuh abdi ge hoyong ngabanyel-banyel. Sageku padamelan nu sakira kadada kaduga ku abdi mah. Kasep nyapek atuh kumaha didoakeun. Da memang hartina hidup sekolah kasebut sekolah luhur sakitu mah lamun teu bisa dimanfaatkeun.
Ai luhur mah henteu emak tingkatan abdi teh. Lantaran seueur nu langkung ti abdi oge. Namung sok sanos kitu. Sakola mah teu janten ukuran emak. Namung janten ukuran mah tekad. Ucap jeung lampah emak. Syukur Kasep. Hidup mah geus ngarti kana nu disebut dia ucap tekad jeung lampah. Kade Kasep mama ngan saukur ni HP eta we nu tilu ucap tekad jeung lampah teh. Masing bisa miarana lantaran urang lamun bisa miara eta ge geus cukup. Ucap tekad jeung lampah. Lantaran sakitu jerona caritaan hidup teh. Kumaha ge ka Bandungan hidup mah beda ti batur. Lain mak muji maneh, lain goong nabeuh maneh, lain pedah ka anak muji. Ngan memang ku maka saksi hidup mah beda ti batur tara ubrang abring jeung batur. Sok aya geuning bejana cenah barudak batur mah. Ubrang abring kaditu ka dieu bari digawe anu teu puguh. Atuhnya kitu teh we tungtungna mah musingkeun anu jadi kolot-kolotna, tapi mamah ngarasa ku hidup teh teu dipusingkeun. Nyam ku mah didoakeun lamun hidup rek init ngumara mah. Ngan mak mah eueuh deui we tah ieu bahwa ieu Ali pek pake ku hidup teu nanaon. Ieu Ali teh mangrupa peringetan. Geus tangtung ke bisa digamarkeun ku yup hidup. Ali nu ieu teh para mitra sadaya harita. Ibu Titin teh tuluy kojengkang ma Titin asup ka pangkengna ngaluarkeun Ali. Ali nu salilana dipusti-pusti si horeng Ali teh. Waktu manehna kawin jeung nu jadi salakina Cep Mansur baheula di Majalaya teh. Eta Ali ngarupakeun peringetan. Sabab eueuh deui nu kabawa iwati alina wungkul. Ali eta teh aya ngaran Aksara. Nyata tulisanna Mansur ngan tulisanna teh kacida pisan. Bunina nepi ka batur mah moal bisa nyaho. Malah anak nage teu dibejaan ieu para wargi sadaya aya tulisan ngaran Mansur jerona. Da eta teh ngaran anu jadi bapana teh. Mangga mah atur nuhun jenengan Ali teh kada dianggo ku abdi. Nyapek pake ujang ya Ali. Mudah-mudahan jadi peringetan. Ngan kahadenya masing bisa mawa diri. Ngon-ngoning hidup ngumara di lemur batur teh kudu bisa mihapekeun maneh. Tadi ucap-ucapan ujang cenah nyebutkeun urang kudu bisa miara ucap tekad jeung lampah urang. Balikeun ku emak ayeuna. Urang teh kudu boga tekad ucap jeung lampah anu saru. Hartina mah sarua ujang. Lain sarua dina bidang anu goreng tapi nu hade. Pek urang niatan heula urang tekad anu ngagedur sing mangrupa seuneu anu ngagedur moal bisa dipareumkeun tekad urang teh ujang. Ucapkeun dina diri urang yen urang kudu ngalakonan pagawean-pagawean nu hade. Da jelema near kipayah teh nyiar penghasilan teh eta ngarupakeun pagawean hade ujang. Ngan dina nyiar kipayah ka hade urang kudu nyaho batal jeung haram. Pagawean anu mana anu ku urang kudu dilampah jeung pagawean mana anu ku urang kudu disingkahan. Ka hade sing waspada ujang. Tah ieu teh marupakeun patekadan ujang. Jadi parlampahan ujang dina ngoning bakal terjun ka masyarakat teh kudu bener-bener hartina mah ulah ungut kalinduhan ulah gedag anginan. Pek didoakeun mudah-mudahan ujang sing mulus rahayu berkah salamet sing pait daging pahang tulang. Didoakeun ku emak. Para mitra sadaya atuh puguh nyurucun nyet di mata. Harita teh meredel teu bisa katahan deui. Boh nugraha boh indungna Matitin. Manehna teh mung pisah jeung nu jadi anakna. Tapi dalah dikumaha anakna kudu maju. Anakna kudu leuwih pesat. Dalamun ngotok ngowo cicing di eta kampung mah geus tinangtu anakna teh jadi tukang macul. Kuli kana macul meureun santeuna gawe ngarit ngangondomba jeung sajabana. Sok sanajan pantaran SMA, tapi lamun init ka kota mah mudah-mudahan sing aya kamajuan. Kan kahade ujang Kasep. Di mana hidup geus hasil ulah pohonya ka tempat di mana urang nganyerek. Insyaallah mah ku abdi baris diregepkeun
Segala carusan emak abdi ngahaturkeun nuhun ka emak nu parantos ngaping ngajaring ka abdi. Insyaallah mak iraha hidup rek ini teh kasep rupina dinten enjing mak abdi bade mios bade ngajugjug heula Cimalaka bade nepangan heula Uyut Suma nya cik deangan kumaha kaayaan Uyut Suma mah yang ngadenge beja suratan we di Bandung ka emaknya ka dieu da alamat nama beureun nyaho ieu ngeunaan Uyut Suma kumaha bejana bejakeun kitu salam ti emaknya ka Uyut Suma di ditu teu tiasa nepangan kitu kumargi nuju repot kitunya. Insyaallah emak ku abdi bade didugikeun enjing alusna mah subuh-subuh ujang mangkat teh loba ieu kendaraan ayeuna mah teu sieun ngan ari subuh mah urang teh keur seger pikiran jeung deui nuju ka beurang pek didoakeun mudah-mudahan ieu teh ngarupakeun perlambang pikeun hidup yen urang itung-itung hudang subuh bari jeung hawa keur mejeuna seger nuju ka beurang teh palebah urang mimitian nyata mitembean migawe hiji pagawean nu rongkah nyatana kudu terjun ka masyarakat pek didoakeun ku emak ujang. Sakitu para mitra sadaya carita anu jadi kolot ke anakna sok sanajan ngan sakitu tapi patrina luar biasa tali batin anu meungkeut antar anak jeung anak moal bisa dipisahkeun kanya inung kanu jadi anak nya kitu keneh sawangsuna anak kanu jadi inung nya kitu keneh tali batin mah moal bisa dipisahkeun para mitra sadaya. Sakitu ge urang ucap syukur alhamdulillah nu nugraha sok sanajan teu diaping kudu jadi bapa tapi kahirupanana estuninga contoheun batur hiji budak ngora nu tara lubiung jeung batur dina urusan anu teu bareres malah kabejakeun di sakolana nyong colang loba jelema nu dipikaresep ku guru-guru nya kitu keneh nugraha teh minangka bentangna di sakola teh. Ayeuna manehna kudu ngalepaskeun sagala rupa karesep di sakola kudu ngalepaskeun sagala rupa karesep ulin lantaran manehna kudu ngambah hirup di masyarakat nunu harita kaluar lantaran kaayaan teh memang geus liwat nuju ka Isya liwat magrib nuju ka Isya peuting kacida pisan enahna kabeneran caang bulan 14 atuh ngebrak di luar manehna ngareret ke belah kulon Gunung Ciremay nyong celot lir ibarat para mitra sadaya congcot anu memang didama tina sangu bodas luhurna palebah nogna nyong celot na Gunung Ciremay teh katingali waas mata kelar Ciremay pileuyan sakedeung euy kapaksa kami rek init ngumara ka lembur sejen sainget aing hirup di ieu tempat tikeur sakola keneh di sakola dasar nepi ka aing lulus di sakola menengah tingkat nu leuwih luhur nyaeta SMA jeung anjeun aing teh miceun katineung jeung anjeun nyawang bulan keur meujeunna caang bulan 14 jeung anjeun Ciremay ayeuna anjeun teu kahalang mega nyong celot katingali ti tebeh jauh mudah-mudahan kahareup mah anjeun teh sing leuwih gagah sing leuwih rongkah sangkan umat manusia anu hirup di lamping anjeun teh genah tumanina cai ngocor curcor di mana-mana anjeun lambang nu nyimpen cai nyimpen hate nu bersih nyimpen acina hirup Ciremay pek didoakeun ku aing mudah-mudahan ka anjeun ulah loba nu ngaranya lantaran lamun anjeun diranya geus tinangtu hal ieu teh ngaakibatkeun anu kacida beratna keur kahirupan umat manusia engke kahareupna ingetanana bruh breh kaditu kadieu babaturanana malah ngalangkang dina gambaran hirupna duh aing ayeuna rek ngumara nah bakal jadi naon aing di kota gede tapi make era-era teuing naon we pagawean nu dipilampah ku aing sangkan pagawean nu halal isuk aing rek indit mangkaning caang bulan 14 aing rek ngahaleuang genah meureun lamun niup suling para mitra sadaya nikmat meureunnya para wargi niup suling palebah tengah peuting atanapi palebah kaayaan sepi jempling
biasa nama para mitra pemicang bulan 14 teh jalmi ngadaraweng ngebarina ke gado nangeui gado telemek teh nyarek ti ditu nama ngarasakeun nikmatna hirup di alam dunya kanikmatan nu dibikeun ka urang sadayana urang ku urang wajib dirasakeun teu rek nikmat kumaha para mitra caang bulan 14 kaayaan teh memang beda ti sasari tiis karasana hawa malum di pagunungan di lamping gunung Ciremay mah makarasa kumang jaya sorangan ge para wargi gak canyobian segerna mangga arang kata ku anjeun hawa seger seueur da cana seueur polusi di lamping gunung Ciremay mah pilih yang para wargi nu priyogi hawa seger mangga sumping we kadit ieu kada ieu Mang Jaya Imang sastra kalorsan ngadongengkeun perkara gunung Ciremay. Nah soheula para wargi Mang Jaya ge mangpeung ieu nugraha niup suling gitu. Kena sina ngagelik niup suling na Mang Jaya bari ngasoheula sakedap. Para mitra sadaya ai lemurna kampung manis tempatna nugraha nganyerek teh memang rada jauh tinu sanes. Jadi rada nengang tinu sanes namung sok sanaos kitu ari warga namah gegek di dinya teh ngan teu kaasup daerah kota. Pasisian tapi sok sanaos kitu genah tumanina tenang ting trim ceuk paripaosna. Teu ieuh seueur teuing ngemutan masalah-masalah nu pelik. Teu kedah digamarkeun kumaha genahna jalma ngahariring ceuk paripaosna. Komo bari niup suling mah sanu tiasa ngahariring bari niup suling barwargi kecuali duaan. Selang-selang ngahariring, selang-selang niup suling pikeun nugraha harita. Itung-itung meureun keur pileuleyan jeung kaayaan tempat anu salilana dipikat cinta ku manehanana. Estuning nugraha teh paling resep jeung mika cinta kana kaayaan alam. Boh tatangkalan, boh pamandangan-pamandangan resep. Resep ditinggalina, resep atuh melakna ceuk paribasana. Resep ngaropeana nugraha teh malah tatangkalan tangka cengkeh hareupeun imahna geus gede, geus cukup ngahasilkeun. Bisa kitu mah lumayan. Da sok sanajan sajengkal ge ari lahan mah manehna teh boga. Meureun mana kitu ge teklak teklik indungna sedengkeun atuh pangawakan awewe. Tapi kulantaran didorong ku rasa hate, didorong ku kewajiban ngabela nu jadi anakna, nya sakitu mah lumayan. Ayeuna sok sanajan nu jadi indungna ripuh-ripuh oge. Da itu maksakeun ripuh mah jelema mah meureun moal nyapek. Ai memang hate mah hayang tuluy ririungan jeung nu jadi kolotna. Tapi manehna boga pikiran hayang leuwih maju batan ayeuna. Geus lila manehna aya di luar bari ngarasakeun tiisna hawa. Malah nyecep kana tulang-tulang. Tulang sum-sum karasa nepi ka tiis, nyecepna hawa gunung Ciremay harita. Geus kitu mah sup manehna asup ka jero. Teu loba catur nyiapkeun atuh bangsa bawaan nu perlu dibawa. Baju 2 setel mah dibawa, manehna mawa dina tas. Nya duit mah dina ceng-celengan tabanas dibawa. Da geus dibawa kamari. Lumayan keur bekal dina waktu saminggu atawa 2 minggu mah. Dina pelebacan menang pagawean teh geus tangtu barang dahar mah kudu. Da moal nya manehna kudu make lontong 2 minggueun mah. Da keuna ku haseum tari mawa duit mah henteu. Hiji waktu perlu manehna meuli nasi atawa sangu campur teh tinggal indit ka warung. Geus beres beberes sagala rupa. Pikeun nugraha teu bisa sare. Atuh da rek bisa sare kumaha? Hiji hal nu teu bisa kapopohokeun manehna kudu pisah jeung nu jadi indung dina waktu sementara. Kudu pisah jeung kaayaan-kaayaan anu memang dipika resep ku manehna. Kudu pisah jeung alam anu memang dipika cinta ku manehanana. Pikir leutik nepi ka harita manehna can ngalaman indit ka kota,
kari-kari ayeuna kudu ngalaman hiwit ka kota. Timbul pertanyaan, moal ceuk beja wungkul ayeuna mah kaayaan kota. Bandung heurin ku tangtung teh. Rajeg gedung-gedungna, gedong-gedong bertingkat jeung sajabana. Malah mah para wargi manehna ningali tengan saukur dina koran. Atawangan saukur dina bioskop, ayeuna mah rek disungsi langsung ku manehna, rek dituju ka tempatna. Aing di mana nganyereknya engke, tapi ahna sieun-sieun teuing. Aing mah lalaki, tapi aing kudu nepungan heula ka Uyut Suma di Cimalaka. Heulah, teu karasa memang bari jeung ngalamun teh. Mata anu molotot teh bekilayu antuk nama perem teu inget di naon-naon, nyaho-nyaho geus subuh-subuh kageingkeun nyaeta ku azan subuh. Astagfirullahaladzim, subuh ieu teh koreja tudang kasampak inungna geus kaprak-kaprak di dapur, nyaeta keur nyiapkeun seuneu, maksudna mah keur mirun seuneu rek naheur cai jeung rek ngahaneutkeun sangu. Mageuning tos uga da mama ti tadi ge sudang ujang peka ditu rek cai heula mah lembar siap-siap rek mangkat ujang teh mohon make abdi bade cai heula. Harita para mitra nugraha terus kacai malah geus beberes terus abdas ngalaksanakeun kewajiban salat subuh sakumaha biasana. Geus kitu mah tuluy manehanana nyamperkeun kanu jadi indungna di dapur. Pek ujang tuh kadinya sarapan heula geus asak sangu mata rek mau timal ujang. Moal malah ngisinkeun nya timal segala kawas jaman naon we nya ieu mah bising ari mama ieu nya ngabejaan sote bising lamun ujang rek mau timal sok nyieun timal teu naon pok era-era ieu jadi jelema mah keun bae da urang mah jelema leutik. Dipikir-pikir nya namun aing geus pantes mun datang ka ditu jojol waya warung sangu kumaha lamun eueuh nya nyatu mah ngadang timbal nu alit mah kari sabarakeun mah tuh matak mama mere saran teh bisi ieu mah leung basa lamun ujang ka ditu sok sanajan boga duit aya warung sanguna lamun datang ka balawa ka kota pelebah peuting geus tarutup rek kumaha cing. Mohon atuh masuk lah pangnimalkeun lah sakalian mah. Indungna para wargi sadaya lantaran geus siap-siap. Dikeura sorena keneh di bejaan budak narik irit ka Bandung. Malah geus ngaleumpeuh daun cau sagarupa nyieun timal. Nya sakitu mah memang kanyaah nu jadi indung ka anak taya wates wangeunna. Geus kitu mah ngobrol bari jeung harita teh nugraha keur sarapan subuh lagi ngadah-dahar dekul barang dahar kacida pisan nikmatna puguh we isuk-isuk sok sanajan jeung goreng dage ceuk paribasana mumuluk subuh rek init jauh teu jadi naon-naon da kadaharan manehna mangan saukur nu kitu untung jadi pinter oge di paraban dage unggal poe tuh para wargi untung pinter ge paraban dage unggal poe. Pek ujang kadinya sing seubeu daharna mun mah cekap lah kadenya pohonya titipan maka Uyut Suma di ditu di Cimalaka jeung lamun hidup geus nepi ka Bandung suratan emaknya ulah nepi ka Papanoneun di mana hidup nganyerek suratan emaknya insyaallah mah ieu mah aya lumayan ye keur bakal mah nuhun mah tuh duitna ditamahan para wargi sadaya leup atuh duit mah diasupkeun kana loketna bus atuh disakuan geus kitu mah tarap dinaker ade ujang sing hati-hati ye nya di jalan babakuna mah nyi simpenan bisi ieu mah lantaran di kota teh cenah loba kabejakeun mangga mah ku abdi diperhatoskeun ceuk nugraha ponok nyaritana. Tuna carita nu nugraha nu rek miang init ka daerah Sumedang Cimalaka. Ayeuna urang dongengkeun kajentenan di kota Bandung. Bandung nu heureun ku tangtung
cariosan-cariosan sepuh teh teu mencog-mencog teuing geuning bener. Beki dieu teh beki heurin ku tangtung maksad teh heurin nangtung kulantaran gegek-gegekna warga kota Bandung. Malah cek kabejakeun hiji tempat anu kasebut Cicadas cenah daerah anu pang gegek-gegekna di sadunya. Eueuh di dunya anu pang padet-padetna wel teh di Cicadas. Memang leres para mitra sadaya. Samalih pamarentah daerah kota Bandung teh ngayakeun hiji tindakan ngalegaan kota Bandung kakaler ka kidul kawetan jeung ka kulon sangkan Bandung leuwih lega. Atuh puguh nu tadi-tadina sawah ngaplak ayeuna mah parentul wangunan-wangunan mangrupa imah-imah anu hade jeung anu marejeugna pabrik-pabrik jeung sajabana jararadi di dinya liresupa anu katinggalan hujan. Kaayaan Bandung jadi robah. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng disebutkeun heurin ku tangtung teh memang bener lantaran ku gegek-gegekna jalma nu hirup di kota Bandung. Kabeh pada hayang ka kota, pada hayang ka kota beri jeung teu nyaho kipayah naon anu kudu digawekeun di kota. Lantaran cek beja ari di kota mah sagala babari. Cek paribasana cenah duit teh babari ngalana di kota mah teh nu bisa ari nu teu bisa mah tetep we hese. Malah tungtung nama ripuh langung pipikiran poek ai geus poek pipikiran disasar naon anu kasasar dibawa tah ieu nu ngabalukarkeun gorengna para wargi akibat tina kamakaran kota teh. Pikeun nu bisa untung sote manehna nyiar pakasaban tapi nu teu bisa mah tetep ngarupakeun hiji neraka di kota gede teh. Ayeuna urang dongengkeun di hiji patempatan nuka telah kebon gedang bawahan binong kira condong para wargi sadaya. Hiji jalan anu nuju ka eta tempat teh memang jalan nama jalan aspal asup mobil ngan rupina teu dipirosea kurang ropea jalan-jalan geus lalegok. Urang dongengkeun di eta patempatan teh si horeng para wargi sadaya nganyerek hiji kulawarga anu katelah nama Ibu Uci. Ibu Uci harita teh hiji kolot awewe malah mah boga salaki nu katelah juragan tatang. Juragan tatang emut keneh panginten. Juragan tatang teh ngabogaan anak nu katelah Samsu. Samsu budak geus gede umurna kurang leuwih 16 nincak 17 tahun. Nya kira-kira meureun pakokolot supa jeung Nugraha anu geus didongengkeun tadi. Sifat-sifat Samsu beda pisan jeung Nugraha. Budak ngora teh paresepna ulin jeung ulin bae, maklum di kota gede atuh. Kabeneran boga kawawuhan tingkat-tingkat jelema luhur. Anu sagala boga jadi manehna mangilu nebeng. Kaditu ruyuk buruyuk, kadieu buruyuk kitu kadieu we rupina mah. Barayak kaditu barayak kadieu. Ngilu kaditu ngilu kadieu. Atuh babaturan mun kabeneran mau mobil ngilu numpak mobil. Kabeneran babaturan numpak motor ngilu numpak motor. Kabeneran baturan nginum-nginum ngilu-nginum kitu kalakuan Samsu harita anu sakolana kakara kelas 1. Bodona liwat haking di sakolana. Dan kulan kebal nu luar biasa. Sakola teh tama we wungkul. Da kahirupan sapopoena mah lolobana mah ulin pikeun Samsu. Meras kanu jadi indung jeung bapa. Minta duit keur jajan jeung sajabana sedengkeun ayeuna pakasaban nu jadi indung jeung bapana geus ngurangan. Kana dagang itu jeung ieu teh rupina mah meureun kurang jeung kurang bae kaayaanna teh para wargi sadaya. Hiji waktu Samsu harita teh ngobrol minta duit kana jadi indungna. Bu, minta duit yo. Samsu rek ulit ka Lembang. Lah, Samsu maneh teh atuh mending ngaripuhkeun teh anu jadi indung teh. Ye, indung teh sakieu ripuhna ari maneh? Kalakuan teh pikir atuh Samsu.
Namun di kabina-bina teuing ngarungsing teh kan jadi kolot teh. Nya kudu kasade tuh Samsu minta duit. Ka bapak mana ya minta? Iya mah kumaha. Minta kan jadi indung. Disepak. Kudu indit kan jadi bapak. Minta kan jadi bapak. Disiku kudu indit kan jadi indung. Kolot kumaha itu tengah jujurkan pisan kalau jadi anak teh. Batur mah mere motor. Kudu jadi anak teh. Ya mana batu sekolah kudu lempang jauh. Batur mere duit ke ongkos kana beca. Kabina-bina teuing mah hirup teh lah. Nyoki mah aing teh meni kaluron we baheula teh. Aduh sia Samsu nyarita teh meni kabina-bina teuing sia nyeri ka kolot teh. Dan batur mah ngupama kana jadi kolot teh. Sia mah meni eueuh pisan tata krama ngomong jeung kolot teh. Ajarkeun jeung meni kaluron sagarupa. Da memang bener. Kulantaran memang warahanana salah, lingkunganana nu kitu kaayaanana nu nimulkeun pikeun Samsu mah hirupna teh ngaberung para wargi sadaya. Kaayaanana memang manehana mah kumaha kahayang sorangan. Atuh da kumaha mama. Coba mereka pikir minta duit teu dibere ku bapaknya kitu kene nya panyawa sorangan atuh da. Indung teh sakiri ripuhna. Ya, sakiri ripuhna. Geus teu bisa usaha geus sakiri kolot. Bapak maneh atuh ngajentul wae kunaon atuh tuh. Minta duit ka turun jadi bapak. Naon itu ribut we kaayaan teh. Ya si Samsu minta duit. Duit ke naon si teh Samsu atuh. Aya bapak. Urang ka Lembang ba ieu aya perlu. Biasa studi klub. Lah, studi klub 70. Jauh-jauh tuh ngerti ajar mah dia kayak bisa. Biasa gijing babaturan maneh atuh. Paling ka imahna itu Cap Dedi paling oge meureun. Tawa ka imahna babaturan maneh itu saha ngaranna? Nunung sabaraha? Saha cenah ngaranna? Da ya mah studi klub gitu da pameh jadi nyerep kan otak gitu jadi kudu di tempat nu tiis gitu pan evaluasi belajar masih nih teu ngajujurkeun biasa mana yang boga anak pinter mana yang boga anak pinter atuh kudu ngajujurkeun kan jadi anak teh ayo wah pakeunana kumaha tuh banyak sorangan kolot dagang loak sakiripuhna teh. Emang tatang teh kahirupan kana loak geus kolot geus rempo kaayaanana beda jeung tatang baheula. Atuh Ibu Uci nu karena Ibu Uci teh sabenerna mah Neng Susi anu mangkung si hirup dina kaayaan kalangsu. Kamarkeun deui kaayaan baheula waktu manehna kapanggih. Kalakuanana serong jeung tatang teh manehna tuluy babarengan sok sanajan teu bareng tuluy kawin. Tapi hirup ngahiji. Mencek paribasana saman leven tiap prawargi kaayaan goreng patut nepi ka ayeuna teu kabongkar kudu sejen mah disangkana mah salaki jeung pamajikana padahal teu kawin tapi jelema teh dua teh nya eta Susi jeung tatang teh tapi ka ngabogaan anak nu katelah Samsu. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng samalah mah kahirupan Susi anu katelah ayeuna Ibu Uci teh kacida pisan corengna para wargi malah culang caling cek paribasa nama belang malah kungsi manehana teh jadi jelema ngajual diri kulantaran kahirupan kacida beratna sedengkeun barang jeung datang pat eueuh pakasaban ari ayeuna geus kolot geus teu payu deui beuki ripuh we kaayaanana malah mah tatang tungtungna kudu usaha nya dagang-dagang kadang ngaloak naon we sabisa-bisa kulantaran baheulana keur dina ayana manehna teu loba mikir jigana bae kaduhung mah ayeuna pikeun Susi nya kitu keneh embung manehna ngaran Susi ek dibuceuk Ibu Ucikeun da cenah teu akur jeung kaayaan ayeuna pangawakan beuki gemrot beungeut ruksak tarotol ya ieu teh meureun nu baheula geulis
ngajalan tir teh lain bobodohan para wargi sadaya. Pakulitan umyang koneng ayeuna mah robah kulantaran sapopoe nya usaha sabisa-bisa we jual-jual barang jadi makelar kaditu kadieu. Capek-capek ge kumanehna kudu dilakona. Hirup ngontrak di hiji imah anu memang lain imah nu meunang nu anulus. Imah lah asal we bisa dipake sare. Atuh da memang ngon didinya masak didinya kaayaan teh narima tamu didinya hiji tempat sabenerna mah anu teu pantes pikeun hiji kulawarga. Sedengkeun boga anak dipikir-pikir beuki dieu teh kalah kabeuki musingkeun ka dirina. Harita ge tuluy indungna mah teu loba catur kaluar we. Atuh bapana tuluy nyarita ka Samsu. Su ye Bapa teh kacil beratna nya usaha sate kapola pikeun maneh teh nepi ka teu nyaho beurang teu nyaho peuting lamun kudu dagang ngetruk ngadaguat atuh nepi ka eueuh nu meuli ge tetep we ditungguan tapi nah maneh ni kabina-bina teuing meuni ke musing kanu jadi kolot teh peke pikir kadinya Samsu kudu mikir atuh maneh teh singnya kudu jadi kolot teh ye. Oh bawa malah pusing aja satu kumaha tuh apaan kudu ini cing babaturan ya sedangkan sakedeung dia babaturan nyamper watu ngilu aja jeung babaturan ka ditu pan loba babaturan itu ngilu-ngilu kana motor ka ditu kada urang capek-capek ge kan urang nu nyetirna di hareup atawa lamun ngilu kana mobil keuna atuh kudu daek ngaganyel we minangka kenek kayak urang ngilu ka ditu hera tuh dapat nya teu boga bakal acan mah mana urang teh gengsi atuh tong sok ngandalkeun gengsi zaman ayeuna mah nu penting mah urang teh ngilu jeung babaturan meureun ngartieun ieu pan loba babaturan atuh nginyeum meh heula lah ka babaturan ka mana we si bapa mah pusing jadina tungtungna teh ya Samsu tungtungna musing kanu jadi bapana teu dibere kanu indungna komo deui indungna mah geus ini ti tadi oge ngauleng we aing mah hirup teh pusing wungkul lah kumaha atuh boga indung jeung bapa teh boboh pisan di pentaan tulung teh leos harita Samsu ngaleos da memang aya rencana jeung babaturan rek arulin ka Lembang teuing rek naon ka Lembang mah teu nyaho ngan memang cenah tujuan mah rek arulin rekreasi ari bebeja ka kolot mah rek studi klub diajar tapi jajauheun mah ke jauh-jauh teuing diajar kudu ka Lembang di imah ge da bisa para wargi sadaya kitu kaayaan Samsu. Memang Samsu teh budak anu keur memeujeuhna beger mun beger teh mah umur sakitu lamun kurang-kurang ngadalikeun mah matak bahaya para wargi tah di dieu tanggung jawab nu jadi kolot kanu jadi anakna. Memang budak disakolakeun tapi saleresna mah pendidikan nu jadi anak teh tanggung jawab besar rea tanggung jawab kolot-kolotna tanggung jawab pamarentah jeung ditanggung jawab guru-guru nu di sakola. Tapi pon kitu deui lingkungan oge mangaruhan. Model harita Samsu sifat-sifat baragajul teh kulantaran lingkunganna baragajul. Mung campur jeung barudak hade mah. Da mung cenah. Komo lamun dititah manehna ka masjid mah paling mung pisan nepi ka gegebes Samsu teh. Demi Samsu teh manehna keur kapati-pati ku hiji budak anu geulis campernik endah kamida-bida. Masih keneh batur sakolana di sakolaan anu katelah neng narti. Anu linggihna di daerah lemah neuneut, daerah Cicadas. Sakolana memang jauh. Sakolana mah rada jauh manehna teh duanana oge. Ka kota duanana.
tapi sok sanajan kitu minang papanggih. Ih, ayeuna reti mah teu ieu. Ngarasa manehna dipikaresep ku Samsu. Samsu bati kegreget we. Manehna kulantaran hayang ngilu ka Lembang teh kabeneran rek piknik arinit sarerea ka Lembang babaturan sakolana. Ngahaja cenah rek ulin. Dharma wisata ti ditu mah katangkuban perahu. Malah tidinya rek tuluy ka Maribaya. Puguh merakasal luar biasa pikeun Samsu kulantaran manehna ge kudu init. Lantaran narti ge rek ngilu kabeneran batur sakolana arinit kabeh. Wah, mun aing nepi ka teu ngilu teu cilaka ye. Sedengkeun aing dah resep pisan ka Sinarti. Aduh. Beurih peuting ka impi-impi. Beurang inget wae teh aing di sakola ningali manehna. Asa gelis-gelis teuing budak teh nya. Duh, aing manehna ingetin ke ka aing. Lah. Waktu aing deketan ke manehna menanyakeun soal matematika nepi ka ngageter. Teu bisa ngomong. Jeung pinter di manehna teh. Budak teh duh. Ai resep aing ka manehna. Lamun segay ngahiji. Manehna jadi kabogo aing. Kamu mana gegentetan lalajo bareng. Aduh aing nikmat pisan. Tapi ke di Maribaya aku aing deketan. Hek dicobaan ku aing. Hek diocal-ocal hayang nyaho. Daikeun moal kitu. Kitu pikiran Samsu harita boga pikiran. Lain init ka Lembang, lain rek diajar studi klub, rek diajar bobogohan sigana teu parawargi. Aduh, ieu si Samsuna tusuk maneh teh lah teu beres teh. Para mitra sadaya kaya rupi-rupi memang. Samsu mah diajar ka Lembang, diajar sakola, diajar bobogohan, meureun gitu. Derek kacaritakeun parwargi sadaya piknik jadi. Nyatungtungna Samsu ceuk paribasana nginjem ka babaturanana, pokona mah aya mucekil dina bapesakna. Anyuk utang bayar ka ri kumangke. Kadang-kadang dibayar mah kunaon we Samsu teh ka babaturanana. Jeung di lobang nginjem bari jeung tara mayar. Ieu sifat gorengnya. Aduh, lobang nginjem bari tara mayar. Memang paling genah lagu nganyuk. Alah. Pemi lagu nganyuk surna teh. Paling raos lagu nganyuk. Aduh, aya nikmat lagu teh kadanguna teh lagu nganyuk cenah. Da gampil atuh tinggal nyanak ngan lagu nupang perih-perihna lagu mayar gitu. Lagu nupang perih-perihna. Pang teu geunahna cenah aduh. Melag kana ti koro teh cenah Mang Jaya. Lagu mayar cenah ieu. Sumohon. Emut ka Bapak Tohardi. Yo wilujeng. Tepak toel Bang raosna nya. Tepak naon cenah Mang Jaya nu pangresepna ieu. Pangresepna jeung tepak-tepak ieu. Tepak toel cenah Bapak Tohardi wilujeng. Bangga para wargi sadaya. Ieu heureuy-heureuy urang Sunda para wargi sadaya. Memang heureuy urang Sunda matak seger. Jadi urang teh ulah sedaria teuing mayunan masalah. Kadang-kadang kedah si refreshing para wargi. Jadi emutan teh itu tegang gitu. Mainan masalah teh. Dina riungan-riungan kadang-kadang masalah-masalah itu nimulkeun mata ger gitu ta. Jangan ngarupikeun refreshing. Ngarupikeun obrolan-obrolan anu nimulkeun sumanget deui kana padamelan. Ulah tuluy mayunan padamelan nepi ka eta nepi ka ting krenyit tarang-tarang teh. Ngemutan masalah. Tapi ya ikut tepak toel sama para wargi sadaya. Tapi ulah diteraskeun ya. Ulah kulasana cek Mang Jaya keng nawut ti Pak Tohardi. Mang genah-genah tepak toel hayo di jalan main tepak toel teu kenging. Bahaya para wargi. Bilih aya nyaeta nu sebatkeun teh nyaeta nu kasebatna teh ieu buah bunder. Kemang beureum buah bunder pan bahaya. Kemangna beureum kana beungeut, buahna bunder kana peureum, pan kacau jadina para wargi sadaya. Teu ngobrol nu kieu mah teu karaos ieu waktu seep.